ibu-ibu apal teh kamari aya nu viral naon teh viral natenya aya dukun nate dukun canggih dukunna bisa ngubaran lewat video call terus kamari abi teh nuju nge-scroll TikTok aya dukun nate bisa ngubaran lewat live TikTok jeung ngecek hodam ya ayeuna mah kabeh zaman online mah dukun lagi pakai kuota. Guys, jadi urang nge-review dukun viral teh ayu di lembur arurang cenah urang denge-denge bisa ngubaran jeung ngaleungitkeun mantan dina 3 detik. Tapi mun mantana balik deui garansina kumaha? Ya, da mun mantanna balik deui mah moal naon asa teu mau masalah. Nya teuing sih eta mah kumaha deui ngan urang cobaan dulu nge-review di ditu yuk. Ayo. Wilujeng sonten para wargi nu hoyong berkat. Abdi Mang Dudung. Dukun sakti. Nampaknya jeung sakti. Soalna lamun aya masalah, jerat. Langsung nambahan masalahna. Lain dukun kilat meureunnan, tapi dukun koslet. Mang, mun biasa ngubaran mah atuh ya abi nuju rematik di zaman Orde Baru tiasa teh. Rematik. Tiasa. Kumaha tuh? Halo? Ku abdi ditiupkeun daun singkong. Ciih. Karasa teh? Karasa lapar mah. Iya mah ti rematik pindah ka beuteung meureunnya. Kumaha sih emang mah. Aduh. Jadi penyakitnya migrasi mang. Eta mah lain dukun, trap legend. Sianya Mang, abdi alas ritual yeuh ember. Halus. Oh, bener. Nu penting mah aya tapak tilas tai suci. Cucian capatu. buru-buru mah. Geus ieu mah bakal jadi viral. Kurang upload. Terus akun urang jadi rame weh. Nu hashtagna dukun kilat challenge. Cilok. Maro wae teh nu meuli cilok teh. Sampai kieu euy. Bang, ayo urang eta teh. Buru-buru, kali. Ayo. Ayeuna urang upacara ngalingkeun hutang tanpa duit. Emang beneran bisa, Bang? Biasa. Mang Udin, tutup panon. Ya. Enak bayarkeun duit. Kebayang? Ya. Kebayang, Bang. Enak buka panon. Duit mana, Bang? Duitna leungit dibayarkeun hutang. Mbak percaya we. Ibu. Bodoh, ya. Eta mah lain solusi mang, eta mah ilusi. Sasi. Oh, iya. Masa piluan. Bang Dudung, ente geus nipu warga. Ieu daun singkong jadi ane tapa urang ember jadi alat tua mah nih. Abdi mah niatna tulus, Pak. Pikeun hiburan rohani warga. Hiburan naon make ember cuci? Eta mah lain hiburan rohani, tapi ra bingung. Mang Dudung sebenarnya ente teh dukun naon? Dukun, Pak. Dukun gagal. Tapi jujur, Pak. Gara-gara Mang Dudung, abdi teh jadi percaya. Percaya naon? Percaya yen sakti teh teu kudu pinter, asal pede we jiga Mang Dudung. Kieu dukun. Abdi jadi asisten sakti.
Kak aing aja. Dua kurang dahar kurang sare mikir anjing. Dua hayang deket nganjeng anjing. Dasar kudu kanyahoan ngirim surat salah ngasuk